Waalaikumsalam. Gandeng, heula, ke heula. Si Abah? Ye, utuy. Bocruk dengikeun kumaha jang hampura abahnya. Geus ngaganggu. Lin aya naon aya naon? Ade berapa? Kunaon? Ya Allah ya Rabb. Mana jeung lompatan segala budak teh. Kunaon kucu? Ieu tara ieu perih tuur ieu geger otak. Aduh. Ya Allah, ya. Gagar otak mah lain dinu tuur, dinu hulu. Pancik Abah otak abi minum. Agung sepayu-payu. Tuh, ieu Abah. Tuh. Turun, Jang. Ya Abah ieu. Maneh. Abah ieu. Turun. Ayo urang, saurang. Jang, turun. Turun dia Abah, turun. Turun. Dia karunya ka si Abah. Meta. Pan urang mah meta. Oh, ya Rob itu kitu juragan mata ge. Teu karunya mata ge sama. Jang. Turun, turun. Uy, kunaon? Mi, ieu ka dieu. Ah, aya monster deh. Autuy kunaon? Ka dieu. Ya istri calon istri kamu. Aduh, Autuy sayang ka dia. Kunaon sih? Ah, aya monster. Utuy. Alah, kata bantuan. Masih kurang milik ieu. Aduh. Atuh nyeri. Ya, ayo mah. Ya, power ngaganggu ke batu, ngamuk. Kurang bawa ke gudang, kurang talian. Tembak. Hayu. Buru. Kamu det meta. Gara-gara didinya itu jadi kieu. Autuy kunaon atuh jadi kitu? Ya ismi Det meta. Tapi bieu ieu nya kucuk menang wangsit. Ame cager si Autuy teh menang wangsit dia. Wangsit kumaha? Gedeg. Daek apa? Naon sih? Ieu. Lah rasa teh Nya kan kudu ayeuna. Bieu ieu eyang sumur ieu mitis ka diri kucuk. Siapa lah ismi mah? Tapi ulah. Bae siap demi Autuy Mending tercinta. kieu we Autuy mah. Bae demi Autuy tercinta. Pokoknya mah siap melakukan apa saja lah mimin mah. Bener. Ulah eta teh berat. Pokoknya mah bae we. Autuy tunggu miminya. Pokoknya mimi selalu menemani Autuy we. Aduh. Kumaha mau kacumponan. Kacau. Capek kieu. Sugan teh moal dae. Urang tingali sugan teh jadi. Ya. Bener. Ayo. Gala atuh. Iya. Aduh, mah jadi kieu teh kumaha nya si Autuy teh? Soal jadi kawin atau kieu cara nama? Demi awal segala. Tapi demi kesembuhan beranilah melakukan dia. Sampurasun anu kasuhun di ieu tempat. Sing paparin kesembuhan. Paparin ka kapageran kanggo Kang Utuy tercinta. Sing janten nikah sareng abdi. Sing enggal damang kanan 2 kali. Baik, haus. 2 kali. Baik, buka lancar. Kiri. Tutup hebat. Hei, Utuy, itu kenal main dirinya.
Keur ngintip si Miminya. Tah, nu ngintip mah aya liangan leutik ieu mah liangan. Teuing maneh mah anggar lamun geus kapake basi ge sok elapay. Udah dibahas itu Oh, si Ismi, bahasa Di hotel mana? ka dieu. Teuing ka dieu. Ka dieu. Iya, kabur. Sok buru lain kabur ka dieu. Mana cari? Ieu, bukan itu. Teh itu nu bener ya. Ulah dipakai itu balik. Dengikeun. Ulah nungguin minggu-minggu itu kan kita main turun si Mimi. Ada yang itu? Ieu, ada yang itu. Ibu, kamu yang aku asalkan nu. Bejat eta. Ah mong. Aku. Mong. Akhirnya berhasil lagi rencana teh. Kawin jeung si Utuy tercinta. Ngomong sautik ge. Yang penting mah kawin jeung si Utuy. Aduh. Berarti salila ieu teh geus ngabohongan Ibu. Papi. Pi. Aya naon, Mami? Lain aya naon. Nah, si Mimi geus wani ngabohong ka urang-urang. Geuningan salila ieu teh si Utuy teh difitnah ku ieu ku ngaran si Mimi teh tah. Oh. Berarti Mimi maneh teh geus wani-wani ngabohong ka bapaknya. Sakieu keur bulan puasa rek dikamanakeun beukeut bapak teh. Era ku si Abah. Hah? Geus ayeuna anteur ka itu si Mimi yang tadi hampura kasih apa di si Utuy. Oh. Sakalian jeung Mami. Ka ditu ka si Abah. Ayeuna, ayo. Mun teuing Mami mah era minta hampura. Mami mah teu salah bari lagi. Si hampura ini ka itu. Ayo, minta dihampura ka si Abah, jeung si Utuy. Hampura ini. Hayu. Hayu. Pengantin anyar ieu ngarembe rek dirapalan pada Ieu, gandeng. pengantin anyar Eta si pengantin gandeng. pengantin anyar Eureun atuh eureun. nanti dia tidak gandeng artinya gandeng we. Eureun heula Abah dek ngomong heula nya ka lanceuk maneh. Utuy. Maneh teh ayeuna teh dek dirapalan kapan di juragan, di bumi juragan. Jeung si Ismi. merit cantik Inggris nama merit Wayahna jang ulah ngerakeun kolot. Angguran gerak salin cig gadi tuh. Oh. Gerak mani. juga kawin gerak meter Ayeuna teh meureun di ditu teh geus sasadiaan karunya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mangga di juragan ngepol ka belah ditu, Cuk. Ngepol. Aduh, kumaha juragan? Kapan ieu teh urang teh bade syukuran teh di bumi juragan nya. Nah, ieu mah urang kali teh pangitan dicana ku abdi ka ditu ka bumi juragan. Nu mawi ieu, Bah. Janten kajantenan anu kapengker teh saleresna fitnah wungkul. Janten dinten ieu teh teu aya walimahan, teu aya ijab qabul, komo pertikahan mah teu aya. Da estu eta mah kalepatan yeuh pembantu abdi si Mimi eta teh bakat ku bogoh ka si Utuy anjeunna wani ngabohongan ka urang sararea. baru Nuhun. Nuhun Nah, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah, Abah. anak abah mah wala ya Tes riwayat. Tah, Mimi. Tadi nama ieu juragan. Abah tulis lewat kawiwirangan cicing heula aja. Kawiwirangan meureun abah teh ieu kudua budak teh ternyata didikan abdi jasmani rohani teh geuning manfaat kanaos bade jeung kaayaan kana ieu. Semohon. Bersyukur pisan abdi teh. Wae gerabah.
heureuy wae marane teh cicing atuh. Amuran kudu bersyukur maneh teh geuning henteu unggah balewatangan ayeuna namanya. Ieu mah dah. Heuh atuh Abah ge meureun moal jadi meureun siapan ka ditu teh panginten juragan. Mohon. Kumaha ieu Kang Ismi? Ya kieu atuh Mimi. Tah. Maneh mumpung ka dieu tah kasaksian ku si Abah mentah hampura tah. Kang pana kasih Abah nu salilea ieu di kotoran nya. Kaduana tah kasih utuy. Kurang kumaha si utuy narima kabohongan ti maneh tah oge kasih kucluk tah. Hampura akhirnya sok. Abah, Ismi Sok. ngapuntennya. Nya dihapunten dihapunten nya teu sawios teu sawios Tuh, kasih kahilapan mah da milik jalmi ngan ulah didamel deui. Aku puntennya Ismi. Alhamdulillah geuningjang. Urang teh geuning salamet dinu fitnahan hinaan. Sanajan jeung indung maneh jauh kaayaanana tadi nama Abah teh geus reuwas bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Heuh Abah hampura geus salila ieu teh nyarekan we maneh. Wah, Ngahianat, nyiksa. Lanceuk anu Geus we ayeuna mah sing saling jujurkeun, saling dukung antara maneh terus kalancet maneh seutuy. Kudu bisa mawa kudu sopan ka adi. Bali. hatur nuhun pisan atuh juragan ai kitu mah janten teu janten ayeuna teh nya. Mohon leres tah kitunya Mimi tah ayeuna namanya tah pelajaran ieu teh sing jadi nerap nya sing jadi nerap ka Mimi teh nya ayeuna keur mah meungpeung ayeuna bulan puasanya sesi saumnya bah tah Mimi cing diajar memperdalam ilmu agama tah jeung meuni buku lucunan kitu teh sirah teh cing ditiung atuh. Tapi lain ukur niungan buuk, niungan sirah ngarah teh kapanasan lain gaya soal anu dipakeuna. Tah, tiungan hate Mimi teh sing bener kalakuan teh. Itu geuning Neng Ismi, Abah sakeluarga ge hapunten, Neng Ismi dihapunten ku Abah, salam baktos ka juragan Ismi. Sumohon. Atuh hatur nuhun, Abah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sumohon. Nya juragannya Atuh pamit itu mah abdi sumohon bade pamitan we sumohon dah seueur bujengan deui. Punten pisan nya Bang. Sa mudaya perapatan ti abdi boh ti Miminya. mohon mangga sami-sami. Truk. Hampuranya truk. Hampura. Juragan. Abdi geus sok banyak. Aku tuh ya puntennya. Ya sami-sami. Ayo Mimi ah. Nikahnya wanita tahu saja ya. Ari mah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah kitu geuning utuy ayeuna mah da maneh teh geuning geus salamet. Nah, itu geura siap-siap maneh kacarai. Tadi mah nikah teh akad itu ka juragan nya nepungan ka si Ismi. Ayeuna mah maneh teh geura siapkeun keur buka puasa ayeuna. Geus meungpeung geus buri. Sok geura siap-siap urang keneh ayeuna ieu. Sok siap-siap. Bahatunya. Cek. Jadi hajat. Geus ke deui. Kun wae teu kudu ayeuna mah. Geus ampikeun calung mah ka ditu. Lukis nu agung, lukisan teu payeuh. Lukisanna teu payeuh. Nah, kitu go caritana teh. Atap di rumah ngenes. Difitnah tak lain tebel kita awewe teh. Trauma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Bang Kutuy, nuju naon? Iya, Pak, nuju curhat, ngobrol sareng hayang. Nuhun, aduh dah kumaha atuh saya nu tiasa diajak ngobrol gitu. Oh, curhat. Padahal itu tadi didangu-dangu teh nuju naon itu tapi alhamdulillah saum. Alhamdulillah, saum nya kedah kitu nya didangu-dangu tadi teh kedah sing sabar urang mah nya. Bosan ngedangu? Nya mohon ka kuping nya rada hariwang ieu teh. Nya eta teh ujian dipitnah sanesnya. Mohon Pak Ustad, aduh mah kitu teh lah. Panginten ari fitnah teh panginten ujiannya ujian kanggo urang sadayana. Komo di bulan puasa kieu urang teh diuji ti ditu ti dieu tapi urang teh kedah
langkung ieu deui nu kedahna mah sanes curhat ka hayang. Oh, sebar suka. Nuhun curhatna kanu gaduh sadayana nyata ka Gusti Allah. Urang kitu kieu aya masalah aya naon. Uihkeun deui ka Gusti Allah nya ieu ujian teh komo di kasih saum kieu panginten aya dawuhna dina ayatna nya urang teh kada bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wal aya Allah Subhanahu wa taala teh firmankeun barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmat, tapi barang siapa yang kufur maka azabku sangatlah pedih. Nah, jangan teh kada alhamdulillah bersyukur. Tenging ujian difitnah ku sanes, tapi aya jalan keluarna solusina nya eta teh Gusti Allah masih keneh nya nya panginten ku kareta teh ngadoa panginten akhirna biasa beres ieu masalah nya kapayuna urang teh cekap ku ngucapkeun alhamdulillah hungkul syukur teh. Nah, syukur teh di samping ngucapkeun alhamdulillah urang teh kada aya buktos nu nyata langsungnya kasepuh kawargi karai kata tanggi nyata eta teh sebagai wujud syukur. Nah, begituna nya urang sami-sami we urang dalam ngajalankeun kehidupan ieu ulah putus asa nya teh nya. Kitu nya mudah-mudahan atuh sing janten langkung kegiatannya kegiatan iman urang dicobi langsung sabar bege alhamdulillahnya ka Gusti Allah eta ulah kirang-kirang nama tadi sahur Alhamdulillah. nah baru buka di mana emang sareng Pak Ustad urang buka di masjid. Oh, mangga atuh Mohon habis katakan kajaman heula atuh nya. mangga ke insya Allah di antosnya di masjidnya. Mangga Pak Ustad. Iya santri kan ngerantosan. Oh, mohon mangga lajengin Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad. Alhamdulillah ya kok ya tuh. Ketemu ujung Pak Ustad, jadi ada pencerahan buat hati. Mereka kali heula salat.